Anjing Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasholli di mana aya urusan akhirat sholli fasholli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat. Jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah horenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat iyalah nusok ngaji nangan mingguan doang teu pernah mondok eta mah ner-neran aya mantep nyana dina syariat iyalah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana dina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya nu teu berthariqah tergantung kumaha kacerdasanan aya anu ngan 1%, aya 2%, nu 10%, 20 tergantung kumaha jelemana we urusan cerdas jeung henteu aya anu cerdas usullah ilallah ialah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskeun melalui ayat suci Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wali pokona asal geus usul wali moal kanyaoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae sebab urangna diuk bae ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik nyanana mah didinya bae balik berangkat norekat tlak usul wali nyanana mah didinya bae eta mah metode cara jadi teken Jogja ge bisa Jogja di dia dek jalan mana lewat Bandung terus ke Banjar di Banjar terus Wangon di Wangon mampir ngabaso di Jawa jalan datang ke Jogja jelemana di dia berangkat urang coba ke Jogja nya jalana rusak nyalapat ban kempes tunduh deui sanggeusna nya tunduh nya ban kempes duit leungit waduh jangdat urang ngeuker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya aduh suwe jasa aduh ya Allah ya Rabbi eta perjalanan ngaranna berangkatlah orang naik mobil aduh aki pare geus pare maki klakson teu jalan aju ieu deui pitingna pegat mana peuting poek lampu ieu perjalanan ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit ka imah batur moal ditarima masjid dikunci aya musola cai anu WC ada i perjalanan ngaran
Masya Allah barang datang ke Jogja nu dituju ku urang hareueuh tadi gandek dahar didinya nek minta ongkos jang balik didinya nyanana imahna dikunci malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun waduh suwe ngaran takos kitu perjalanan urang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa naik pesawat naik datang ke Mekah terus tawaf terus sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya coba laksanakeun datang ke bandara lapar numere dahar urang harapna ngecek paspor urang seserian bae sulit jasa mobil can aya mana lapar mana tunduk perjalanan begitu orang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna puyeng aya nama digigireun urang hees bae urang can nyaho jalan nyana hees bae nanyakeun nyana hees bae supir deui kudu dibere bakcis ngaju bakcis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ke Mekah ka Syria deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS. Aduh, perjalanan ngaranna eta. Perjalanan. Aduh, dibalikeun ka Mekah can boga hotel. Ya pemimpin urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit. Duitna. Lha kumaha coba? Di handapeun jembatan. Diburak-balik ku askar. Ruh. Ayo coba da kumaha urang? Ka Mekah urang ka Masjidil Haram. Lapar dan lain sebagainya saha nu mimpin tawaf saha nu mimpin perjalanan eta kos kitu perjalanan eta mencan sakumaha ieu mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung Masia bo luar biasa ieu tata dina Masia embungeun ka aing anakna ngadengekeun bungeun ajuk bisa daekeun aing melet masih adaikeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah adana daekeun mahal mayarna ge di mana pelet si soka eta perjalanan ngaranna datang ka aya sia teh ya aing capek sebenarnya perjalanan eta geus kitu perjalanan ya Allah ya Rabbi kabeh ge dilaksanakeun mah kabeh boga perjalanan ulah neuleuh buya hasil lakos kitu ulah nyeuleuh almarhum hasil lakos kitu bangun tenang amat ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun ulah neuleuh Habib Rozak huntuna ka mana ku ari eta teh loba ngadahar pempe sabenerna tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae jadi wali we balik bebe ja kauna di imah urang aing geus jadi wali ceuk tadi ngaji perjalananna insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tata dina salat biasa bae ku hari mah hayang salat nu bener-bener salat Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus maka perjalanan khusus Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat solli fasolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat masyaallah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang
kurang ku sabab naon can dibersihan ilah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti tilu hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si aidahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar gerak kunaon si urang hayang hees bae boro-boro tipe tingker ngaji ge hayang hees bae tembak gerak perangan ge tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna penting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna perjalanan ngaranna hirup ku hariman teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang qanaahkeun hirup saya aya naon aya we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ieu mah asal nyekel tasbih budaya tasbih make udang-udang mah wih toriyo giliran meminta duit ke murid toriyo aya berang dari SMS toriyo iku mah aya toriyo jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu puguh nu nuduhkeunana malah macak guruna mun si aya mah rangda nu hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalananna syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah di lugotan encan asup kana jantung ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utawi sakabeh puji ku tentu ka alam kabeh pangeran kang maha kabeh arrahmanirrahim kang Maha Rahman tur kang Maha Rahim maliki yaumiddin kang mangeran dalam dunia kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana stain lan ing iya tuan jaluk pengawas tong ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum di tukang je teu ngalugot nu ka situ mah aya nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat dama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarak carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar
kadele Allah nakah hijab naon nu ngahijab mata dedeleanana tadi dek ngaji neule bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa diharap apemna bebelah na kadele atuh beki jero bae atuh Allahu Akbar teh ai sungut mah Allah nu maha agung kunaon mata hate neuleuh ka bebelah nu tadi anu teh beres mata orang jadi hijab ketika dedeleuhan nu sejen mata ieu ku urang kudu diriadhoha mujahadah ngadengi suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah beuh urang dideuleu make maca syiran-syiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu maha agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleuh ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ye lain deui aing barang norekat bau menyan ye orenganan tadi keur beurang aya pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di musola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya mah teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ku urang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam mah aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka ditu ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua boh tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ka Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garana naon garah tuh sia asti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ukur di hati sia ge sieun nya nyahoan besi aya aduh Batak datang
Nah menyendiri sieun ka hansip, menyendiri sieun ka polisi, menyendiri sieun ka kolektor, menyendiri besi anu kolot, menyendiri macem-macem besi babaturan. Eta kan motif urang kos gitu. Ieu mah menyendiri ka Allah. Oh, jadi aya nu menyendiri motifna beda-beda. Ieu mendek ka Allah, embung kaganggu. Disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia, diajar nafsu na ku urang. Setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae. Urang keyang hayang ngaji nahu bisa bae maca. Urang keyang hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal. Kayang urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi. Kekayangan urang kayang hayang belajar politik atuh engke jadi PAC mah bisa. Ayo gerage. Urang kayang ieu teh jadi PNS sekali gagal, dua kali gagal, 3 kali mah bisa bae. Sok gerage kakayangan urang kayang hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadana, datang ka mana sia riabahna. Ternyata orang beneran dibere kalau mer. Orang nama diukeun ku ari datang kan mer. Perjalanan nama datang kan mer gitu emang kumaha. Ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan. Bakal jasa aya gangguan. Nafsu nu aya di awak urang diwujudkan ku Gusti Allah, mulai pocong lah, mulai kuntilanak lah, mulai genderuwo lah. Urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek. Urang geus sorangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sorangan dia urang sorangan. La ilaha. Korsek-korsek. Rada leutik suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Korsek-korsek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Korsek-korsek. Sadaqallah. Norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum biasa nu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong cuk aju muka lurang nutup deui barang urang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheung na di talian mak teh kantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial. Cak setan aing kagoda ku nyana. Aing mah sieun nya teu. Aduh gedean nyana jurigna. Setan geus teu sieun. Sok geura jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan. Jago datang ka teu sieun bae ge. Pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun. Datang ke jam 3 malah ngomong ya aing keur puting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu kunaon teh ka Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara. Urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib
lu? Habib. Apa lu? Habib. Kok terus-terusan gua pulang ya? Pulangnya. Eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat, ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu. Ih, naon eta? Caknya na aku jin. Ngapain lu di situ? Sengaja nemenin lu. Gua enggak mau ditemenin sama lu, tapi tetap gua mau nemenin aja. Pulang terjadi. Itu perjalanan ngaranna, perjalanan mah kos kitu. Makanya bertoriko makan kudu loba ka makam. Kudu loba ziarah, beuting beurang, noriko mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah. Sebab naon? Ruhani urang supaya lunak, supaya leuleus. Sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang. Karasa teuas. Urang cicing di kantor bae teuas. Kurang cincing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa betul asate. Cicing bae di masjid lain deui kan. Sebab naon? Ieu teh geus lain deui posisina. Urang cicing di lapangan main bola lain deui. Tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui. Beda motivasina, beda maksudna, beda perasaan. Cicing urang di mall kos kitu bae, cicing urang di musola beda. Beda. Tujuan urang nage ke masjid beda-beda, dekat mall manu, ke masjid manu dan lain sebagainya. Kuari mah kuat urang, mulai dia jurig geus sadaekna sia. Mulai geus diberet. Jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya. Ya, ayo sia. Eueun nu paeh ku kuntilanak. Paling ge pingsan doang. Aing ge hampir pingsan. Tapi diberet teger sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia ciptaan Allah, aing ciptaan Allah. Aing mande ka Allah, sia mah jurig setan. Mulai urang teger geset. Segala rupa teger nya lagi aing geus teger teuing mah ka urang. Ngagodana babaturanna ge di ka mana sia? Nek ngagoda itu tuh. Da, teu bisa digoda nya mah. Aing geus terus-terusan ngagoda teu bisa eut. Coba ku aing, aing nyaho geus sia panas neget jana mah. Barang datang bener panas ya kan. Bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim. Ieu teu bisa digoda ya. Panas aing geus ngagoda rupaan. Teu bisa teh teger jasa. Urang bebeja ka pimpinan urang yuk. Ayo bebejannya ka MPR. MPR nya ge DPR, MPR sarua cenah. Bebeja gitu. Coba turun di pusat. Langsung ke handap. Coba orang tonton, anak buahna nonton. Begitu nonton tetep aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus jana ngagoda. Siap dat. Ngolai jana bener oge ieu. Hebat ieu mah. Geus sakalina datang ka Imam Syafi'i dicolok pan ku Imam Syafi'i. Yes, curig sia, buta setan. Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan. Urang mah kakalak nyolok mah eta bae. Iya kari mulai dirinya teger jasa. Tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus, geus tisieun ka sasa, geus tisieun ka jelema, tisieun ka hewan. Nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati. Ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang. Aing makhluk Allah sia makhluk Allah. Sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormatinya heueun. Ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu baik aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya. Mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh. Jalan mana orai gede bageula aya keur Jumaah mah keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dia ka almarhum nya molotot bae kieu ye tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana dia anu geus leuleuh orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit
nah engke kan ngawujud ka urang orai ima orai jajaden wa ima orai nyaan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyaan orai nyaan ge moal daeke kajian kuku mage orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Baghdad ya nu kukula didongengkeun barang-barang dazara ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali itu kebenaran akur sok ajun dulu bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ja babacaana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Baghdad nah aya mau salama wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik non mau masyaallah di mana tuh di tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atuh ngendong dek balik ayo jeung gula ayo mana mau tuh sambarkan gonyana aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge mun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing beliau mun mangga sok gerak berangkat henteu kula dek balik deui cek yeuna ka ditu cenah dek balik henteu kula dek ngaji cek cenah pan cenah jak sia moal ngaji dek balik ente kula nek ngaji bae ieu bisa tunduk kieu maung kunaon gara-garana walabdolin Aisyah mengurusan walabdolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teh di urusan makna walabdolin aing mah dod teu pati diurusan ngan hate diurusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia kita balik ka ditu henteu kula dek mondok bae jaknya di dieu mau bakal henteu tuh kan maung dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya di Pudal 5 lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun kumaha Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah iditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng poloon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kukumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa ada sia ku aing geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing mangga cak maung teh moal abdi mah mantak urang ka Lampung ye aya maung langsung bae geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi insuna moal sekali deui Mansur cak maung Mansur mana sih? Mansur es. Dileg-leg. Itu sih Mansur buyut teu make buyut. Endal Mansur es atuh teh mah Salome ka dituna. Waduh, satu lubang rame-rame teh beres teh kos gitu. Nah, ieu mah keur carita perjalanan mantap. Pasha nu malam yablug. Teu kaburu deui
Gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan. Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cik Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha. Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunah sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurujud cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali udah mengalamun baik
sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantap menggairahkan urang mun ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah kisuk-kisuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang nyandung bae kitu leuh pamajikan urang saregep pasana ieu ja atuh urang Lampung pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri kitu aya kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cak yeuna teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu aju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung jadi kita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jangan cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang liticahan mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh pan turunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah
sedangkan cak Kanjeng Nabi dek nikah mah tah par bizati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urang cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentuh tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digideng gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aja karena itu di agama juga capitan lain deh itu di dele batin masya Allah kurang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran baik, maca sholawat baik. Dibawa kurang nonton TV ceri tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar ceri dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal aju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeuna aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindung nah tuh budak dia tuh ngajakan udah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati dit ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nambah la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panceceknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baje teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nukallifu nafsan illa wusaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah beh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah
barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak dek kukum baheula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah bararau kieu teh kakak dek bebersih heula dek mandi pake sabun ke pake sesengitan kada kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura rasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka kasur ga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep dek dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengrek sempak geus adi juru ame geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga dan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si mbah di kecrokan tuh malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan sebentar kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu ngai jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan tuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan di lok anu dipandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teu ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ka tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan, waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente ieu bisa kali ieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teh. Sakedeung jekena ngaberesan kreditan doang. Panas, batulen panas-panas deui. Keheng aing ke neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga. Oh nya, sia langsung pengen tuh jeket. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi, dadah ka dieu. Bisa teh ka neraka, aing rada kebal, jadi ngelaksana. Emang kurang gitu. Aduh, aing geus hese nyaritakeunana cenah. Aing tukang ngoyak-ngoyak si Mbak cenah. Ka sarorga kabeh geus tah. Go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing.
tungguan sia motor naon sia koreng disusul sia kuaing munek-munek ngaranna lamun sabar makan teh teu tila bae eta keur cerita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok tuh budak awas sia kuaing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuaing disusul sia kuaing munek-munek ngaranna kurang kapangi jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapangi ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk kumaha jawara ngunek-ngunek kos kitu tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu teu budak goblok jasa emang aing teu kadieu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kegera sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teh nyaman tah bos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik kanu di luhur teh takabur kanu apa akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah baik guys dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapangi deui hayang kapangi jeung anu hayang kapangi teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabaeuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusipan kunyana nararangleud dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disinterkeun doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung
capek-capek sedangkan mantas dipakai jadi parawandai berubah banget ke isuk makos makos isuk kos gitu isuk kosong makin kasep makin gelis henteu angger banget urang Pak ieu kos isuk lain deui iyalah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala.